Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken an-niyatu utawi niat iku qasdu syai'i neja sawiji-wiji muktaranan hale kang den barengan bifi'lihi kalawan migawene ya syekh wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku al-qalbu hate wa talafudzulan utawi ngucapaken biha kalawan niat iku sunnatun sunnah wa waktu halan utawi waktune niat iku inda gosli awali juz'in ing dalem nalika ngawasuh kawitane juz minal wajhi saking wajah wa tartibu lan utawi tartib iku alla yuqaddima yen ta ora ngadinginaken yasi wong udwan ing anggahota sawiji ala udwin ing atase anggahota kang weweneh. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal Kiai Musonib bade ngajelaskeun tentang niat. Niat mungguh bahasa nyaeta qasdu, artosna ngamaksud. Ari mungguh istilah ulama ahli fikih mah niat teh nyaeta qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Hartosna nyaeta ngamaksud hiji perkara bari dibarengan kalawan migawena. Lamun panderi dipigawena maka bahasana sanes qasdu deui tapi disebut ku azmu nyaeta ngazam. Ari maksudna niat keur ngabedakeun ibadah jeung lain ibadah, keur ngabedakeun martabatna ibadah. Ari niat wajib dibarengkeun sareng ngumbah salah sahiji juz tina wajah lamun dina wudu. Ya sabab ngumbah wajah dina wudu eta mimiti pagawean ibadah anu wajib. Ya. Salajengna wa mahalluha ari tempatna niat al-qalbu dina hate. Jadi niat mah dina hate. Sedengkeun wa talafudzu ari ngucapkeunana biha kana niat eta mah hukumna sunnat. Salajengna wa waktuha inda gosli awali juz'in minal wajhi. Waktuna teh tadi dina nalika ngawasuh mimiti juz tina wajah lamun dina wudu. Ya. Dina wudu mah nyaeta nalika ngawasuh mimiti juz tina wajah sabab wajah adalah pagawean ngumbah wajah teh pagawean anu wajib dina wudu gitu nya. Salajengna wa tartibu oge tartib ari ngaran tartib nyaeta neundeun hiji perkara dina martabatna geus diterangkeun dalilna kudu tartib. Imam Bukhari ngariwayatkeun yen Kangjeng Nabi ngadawuh saparantos anjeunna wudu saurna hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Suruh Kanjeng Nabi hadza ari ieu wudu'un ari ieu wudu anu Allah la yaqbalullahu hanteu narima saha Allah as-sholata kana salatna illa bihi iwalti ku wudu nya.
Jadi tartib teh neuneuh perkara dina martabatna seperti dia alla yuqaddima urah ngaheulakeun si jalma udwan kana anggahotana ala udwin tina anggahota anu sejena. Artina ngumbah anggahota beungeut entong dipandarikeun ketimbang ngumbah leungeun misalkeun gitu sapertos kitu. Sakumaha sapertos dina nadom Sunda ngaraniatna bari dibarengan kumi gawe perkara nu diniatan ari niat teh dina hate tempatna ngucapkeun kana niat sunnah hukumna pikeun niat dina wudu tah waktuna nalika ngumbah sajuz dina raraina ari ngaran tartib eta marelekeun nu kudu panderi ulah diheulakeun. Wallahu a'lam bishawab.